alhamdu minka wa qudratu minni. Engkau yang memiliki beban itu, namun yang memberikan kekuasaan, kemampuan adalah diriku, kata Allah. Jadi bejakeun teh kitu katanya kawan mitohan teh ganjil ujang ujang teh santri ya mohon rek diparaban naon budak akang ujang teh ayeuna penghasilan ujang sabaraha sabulan teu acan gaduh teu boga penghasilan teu gaduh sugaan atuh boga 2 juta ujang-ujang sugan 1 juta kan ujang-ujang sugan 500.000 ujang-ujang sugan 50.000 atuh sabulan tuluy anak bapak akang ieu rek diparaban ku naon rek diparaban naon ku anjeun jawab ku anjeun teh alhamdulillah minka wa qudratu minni ka pacalon mitoha gitunya bejakeun pacalon mitoha saestuna abdi teu gaduh kakawasaan kana ngarijieun tuang putri pacalon tapi nalika abdi jantan sareng tuang putri ku anjeun dinikahkeun ka kami maka eta jadi tanggung jawab kami nu ngarijieunana Allah minta berurutan gitu lincah ya gitu kan dibawa budak pak kayak pasantren di sekolah pak laskeun heula we kaya nu kolot sia teh atuh di mana aing geus ngabiayanana tuh maneh mah hayang ka mana ngaji teh hayang ka ditu lah geus aing jeung bapak orang pembunuh ngarit pembunuh ngarencam orang mulak jagung jeung sampo jang tema bapak dan hade budak belum sekolah belum pasantren budak penemalan cukup anak dah masantren jeung sekolah aja gimana biayanya bapak abdi akhirnya bapak tersesuh iya alhamdulillah minka wa qudratu minni eta bapak tapi Allah kana biasa anjeun kewajiban kami jang ngurus ngadidik aja tapi nu ngarizkian anak Allah geus kadinya mah beres no kapang itu no artina teuing beda